Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Niswa Kaila di kelas 10J SMAN genep belas Bandung. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Kahirupan Ma'anah karya Edo Esy. Wilujeng ngadangukeun. Manah tukang surabi sare subuh satia nganti nu malik satu usaha ngadago rezeki cek paribasana najan ngan payu sasiki manah dagang surabi teuing geus ngaliwatan pirang jauh janari aya rame aya sepi kauntungan henteu pasti ma oge lin teu hayang jiga batur ma yakin rezeki mah aya nu ngatur kukituna henteu kudu jadi catur gede letik emak tetap ngucap syukur manah tukang surabi satia usaha nganti nu meuli rek rame rek sepi tetap samujud ka Gusti. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.